Panyakit hate mah biasanya sok jadi ngarentet jeung anu sejena. Lamun boga panyakit takabur sombong teh ya, biasanya sok jadi hasad. Lamun geus jadi hasad sok jadi ngewaan, amekan. Amek ka batur lamun batur maju misalkan. Amek asa kasaingan ku batur. Sakali manehna maju jadi balaga, jadi takabur. Jadi berkesinambungan ngarentet. Dina hasad jadi koret. Eta panyakit hate deui. Jelema geus koret jadi sarakah. Mung mere peluang ka batur. Hayang dirawu ku manehna sorangan. Ta eta panyakit hate deui kitu ka dituna. Akibatna jelema bakal kasiksa ku panyakitna sorangan. Reaksi awakna jadi teu normal. Ya babarian, teu kaopan, teu payaan, amekan. Eta ya caritaan jelema senang jeung bagja. Jika kitu hatena